بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر ألهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا haturnuhun ka ulama sang pewaris al-anbiya karena jasa anjeunna urang tiasa pahamna kana eusina agama teu buta ku taklidna tong ngarasa paham ilmu ku dirina soranganna tanpa guru ngabimbingna teu apal asal usulna teu apal ceuk kaidahna tinang tu sasar jadina tong gagabah nganggap kitab nu dikarang ku ulama sabab eusi eta kitab nerangkeun eusi Al-Qur'an nerangkeun hadis junjunan lain biasa karangan kumprung pisan sombong pisan nu teu nganggap kakarangan nu pokna teh jijieunan kitab kuning mah karangan eta jalma henteu sadar nyaho alif oge anyar matak urang kudu ngaku sarta cinta ka ulama mugia urang sadaya kampa sareng aranjeunna ulama jadi syafaat ilmu berkah nu manfaat busyra lana nilnal muna salal ana wa balhana والدهر أعجز وعده والبشر ألهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا